Ada petir di siang hari berenang daripada hulu kalah pamurah itu alah si Semar si Asadiga ngirim guna-guna hai bahwa turunan lain guna-guna ku guna-guna kuci uyah aing dikeum 3 minggu terus sangat terterak lebih mana urang itu maritis lain tukang guna-guna lain tempat ngaheureyan batur teluh jeung galonggeng urang itu maritis meuli barat lurutan yakin di mana ai Talaga Harum sabab pancuran Talaga Harum ada teh mana nyumputkeun informasi dipaksa agar keneh ketika dek ditodong pemusakan diinterogasi deh numutkeun hukum sanajan eta Semar Badralaya ku salira diansam ku pedama mina harti anjeun parantos geuna hukum margi di negara yang perlindungan hukum atau pengennya hukum padona iya teh ahli kana dari itu aja naon ada Semar nu teu hieu teu lahir kaula jadi Semar nah mikir kaula aya hak pikeun ngaraan kaum rumah bisa dia pihak ya ambaun kabur kan kudi singsilna komo berjen ngayakeun tingakan anakna nepi ka dialungkeun ulah kalau jadi korban ulah kaduran raos kebal ku hukum sampean ulah hati yakin hati uling ya yen ieu dunya kabeh jeung diri anjeun sorangan teh eta alat deteksi pangeran anjing hidup mua lepas kena paningali anjing dan kaliwakan Rafiq bin Atib anjing teh bisa kuat kartos kasih kuku pamauluh kasar kuku bisa nah katakan dia aing lain teh kada ketendawa hah tukang nak aing nulis itu mana tulungan bapak mana bisik mahona ayo kadang-kadang jelema teh jeung rohmati tulung bakal papaliwat. Bener. Ayo. Anu papaliwat. Sagala rupa kejadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu
modal tidak ibadah perkara datang dan kurang sok porong sok silo ya ayo juga menang sama di mana? Lihat kebun. Hampir ke kapal ni saya nyemputin poin. Dah hidup. Berat siap. Berat. Hei. Menang ada nah itu jadi semua kira-kira udah jadi udah aduh ayana Allah merah. laras pisan 10 terang di sini di anak kalau orang di sana terpuji hati itu Tadi orang Pak para di sana terpuji hingga kajari mimpi akan disikapi terang mereka. itu kertas sebab keadaan sama bedakeun lamun teu bedakeun dina harti maneh hanyalah kapal kecewa Bejakeun. ya rupina ai bisi mamikirah ngawartoskeun anu sanes-sanes mah hartosna bohong langkung saya bisi abdi Aku hukum lain dengan ya Pak Arif di Kapolda lawan ini mah ada orang sekali ini dibicara semua. keterangmu silah saya di mana tidak ada menetek Aduh berasa kawan media muda saya tidak kawan warga. sumuhun aduh udah kumah punya sifat tidak keterangan itu sanes ahli mah Modal tulusnya. datang tangan mah Salah. Itu salah. datang sampurasun rakyat Baril. si Cep waduh bawa jawara Satria waduh kura sepuh ngahaturkeun semah bagus kulit pancingan tidak punya ya Udah proyek. kaulah ketipasan tren kenali sabda oh tidak dong baunya lama sadaya-daya kawan ngopi layar ributan waya di waduh orang yang jaga sadar ya bisa jadi baunya si Andri jaga butuh kan iya tadi itu bisa apa dulu pada ternyata terbarui iya kurang ada posisi saya ini katanya pemurtalannya
naon margina Semar pada ditandasan. Oh, sebenarnya eta si Semar teh teu ngabedakeun di mana ai Talaga Harum. Sabab pancuran Talaga Harum aya teh mana nyumputkeun informasi dipaksa agar keneh kita ditodong kepusakan. Itu diinterogasi deh. Numutkeun hukum sanajan eta Semar Badralaya kusalira diansam ku pedama mina harti anjeun parantos geuna hukum. Margi di negara yang perlindungan hukum. Ada peneliti hukum panonna. Ieu teh ahli kana dari itu. Aja naon Semar. Nu teu hieu teu lahir kaula jadi Semar. Nah, mikir kaula aya hak pikeun ngaraan kaum lemah. Bisa dia pihak ya. Hamburger. Kudi singsilna komo beri ngayakeun tindakan anakna nepi ka dialungkeun. Ulah kalau jadi korban. Ulah kagungan raos kebaku hukum sampean. Nah teu yakin, nah teu uning ya, yen di dunia kabeh jeung diri anjeun sorangan teh eta alat deteksi. Pangeran. Anjing hidup kuah lepas kena paningali anjing dan melewatkan Rafiq bin Adib. Anjing teh bisa keluar kartos kasih kuku pamauluh kasar kepada bisa. Nah, katakan dia aing lain dengan dengan tendawa. Hah? Tukang nak yang dulu kita mana? Ada apa? Tak boleh kita apa? Nah, bila terinya mematahan kali. Jauh nak dekat tak mau nanti lah. Bagus saya. Warah dari mana? Saya waktu bagi rumah. Pengacara si Jepotnya, orang saudara sepuluh di si Jepot. Dia kaulah kewajiban manusia menunggu butuh nalangan susah aja terus mengundangkan kaulah umurkan roh baik. Ini akan terbaik ini. Ulah musik kayak gini. Ulah muka suat apa guys. Bejat di paparan di hati sampai ada nyata orang. Sok, ulah pokok berlah. Oh gitu. Iya. Sakaratmu aku lah ini. Apa korban di mana? Orang wanita ini apa kulanan kulanan. Haji Murad di Jaya. Surah Merata Jaya Malaka. Sekor sabuk dan aturan itu apa tiga? Majulah.
Jing polotot tidak tidak.
kaos bola-bola. Tapi FSP itu masuk. Nah, tinggal ikut situ juga. Mana? Bunti tadi mau diasongkan kasih ke juga. Wah, buset itu begitu. Ulah orang. Di situ pegenit aing tim tahun dikelum. Dan di situ Cangguang. Digodong 14 tahun. Itu es. Di Kamojang, di Cipanas, aing 7 jam dikelum. Bahasa kemarin dulu gitu. Ayeuna tidak jawab jelema samuran anu ngarasa teh. Bang lu dirasukan. Tinggalikeun wae. Oh iya teh dina cuma apesna eta jelema dinaangan. Dinaangan. Aja bayi nggak nama terlalu tinggal itu. Hari. Sabulat segilat dina usik ketika percis usik nu dipake dewek itu. Ngan ai manehna usik silat, ai usik balik. Oh. Usik balik we nek sok minjemnya. Lah, budak luar biasa. Eta budak orang kita tenang jeung tenang. Bisa jadi turunan keluaran juga. Iya. Apa sih keluaran? Oh, kolot-kolot. Paling emunan kali 30 tahun jadi banyak. Aing mah geus renok apa kenaikan ke ini salupana euy. Pengalaman tapi ka ujung kulon aing ada. Hah? Perasaan kulon. Wetan sama wetan, kulon sama kulon, kiru sama kiru. Dewi rok kiru terjemah lagi. Kulon. Ya. Jangan deh. Lu kira suka. Kira aku kesampean. Oh iya modal. Oh mana? Tong pusing hingga dina pinten dia menit dia kita ya. Berat. Rasa. Cekap. Mereka penyelan tarik itu lebih kau mati hijau deh. Acan. Penyelan air merah ayana di tenda pageto utakti. Hah? Kumpulan air. Percaya. Ayamnya. Karena kuhiji ge punah lo tadi. Coba juga. Hebat orang good.
punah ya aku hiji ge. Nah, Tenggelam ya aja merekok kakaula tapi ku hiji ge punah. Rob. Sekolah tujuh itu. Monya 14 punah ku hiji. Citra Yuda mau turunan pilih-turunan dari kanan wasi. Kanan wasi atau kanan marbot? Kemana siap? Ayeuna kene maneh bakal dicabut umur dia Jawa. Iya bangga. Sanajan maneh udah kurang pintar kata bisa kata. Tapi, Betul-betul, siap. Oh, turunan ini tengah. baru karena warna itu utang pakai utang berbeda aing tidak kemudian pasien tinggi mau nih gitu kebetulan kayak dia kira apa yang kemudian pasien tinggi lompat aing kebetulan begitu semar dulu cepat jengkel si lupa ketika euy ngomora ketika kolot eta kalakuan Kiro kawas semua modal di mana-mana nyeun kaonan nyeun karusuhan nyeun huru hara nasihat teh moal pae dilukkeun wah insaf lu kompanya lu di hargaan sotes ya Bungge siapa dulur pejabat harapan semohon kurang tukangan mah dipelepas mengpeng paduaan yang aing sok sia mun bener sia jago dakwah itu sama para jadi harus dihitung video dan kamu melukat Inggris sok membenar-benar ada petir di siang hari berenang daripada hulu kalah panggulang itu alah si semar si asal jingga ngirim guna-guna hari bahwa turunan aing kunuk-kuna ku guna-guna kuci uyah aing dikeum 3 minggu dulu sangat terterak lu di mana urang itu maritis lain tukang guna-guna lain tempat ngaheureyan batur teuh Gendalonggeng urang itu maritis meuli barat lurutan humut ditinggali tapi di jero dibukakeun Tuhan urang lalamora lain tukang teuh jantan meledak leuy nya dukan humutnya baru kana merak nah bubungutan desa rupa juga ini ayo bubuk nurutan Ronaldo ayo nunggel ke ayo ke sia kasih goblok kita ya ada depannya kantor goblok mulai mintot wow kena air lele goblok naon sama meringan kada mulai lain rek nanya naon sia waktu jeung huru hara di dieu mati ayo mah berbelaan banyak air supaya dikocorkan
walungan dia muna caina kita garung ayeuna teh pancuran mana Nah, akhirnya kasar. kasih jaman Kusengan dijawab gitu. ya kejauhan Nah, jelema teu nyahoeun sia teh gua dipaksa. ada sidik beja di paranormal teh si semana jauhan Sia mah hirupna euy sagala teh gumantung ka paranormal. Udah mikir. Maka kurang aslinya loba musibah teh nyata sagala rupa teh percaya teh paranormal. Sia teh jelema teh nyaho dipaksa. berarti saya nyaho naon sia di mana tanah garut teh Pemikiran kuring, ia tersimul siro, Pak. untuk mempunyai nyawa dulu jiwa waduh ya lamun sia tinggal tengah tanah hulu aing saeutik kedena sia teh kudu bisa silat kudu bisa karate judo tinju tuh di kepolisian kalau kabur hingga silat istrina kualwana dulu bisa judo aing serius kan Bapak dipati nanggung euy aing teh pendidikan Polres Garut teh. Dah. buka polis ke mau kapake awak bajigrak gitu namun karena nyatu teuing Urut dia teh mantan euy geus pensiun babela mah aing di Kapolres Iblis. Bukan teh. nggak tukang sesapu manusia Dididik. iya aing ge nyaho anu jadi kapolsek teh dulu dididikeun di Sukabumi kudu wani heula ngadahar bubur Sukabumi Percaya dia. ya siapa paling mau milih bubur Sukabumi bubur Sultan teuing kalau bayar Hayang dibuktikan. lamun siap bisa silat judo karate teh foto buktikeun neuleuh aing Kasih apa mencari. urang Garut tukang silat itu sok hayang jawab ke jurusna sok buktikeun bisa mah banyak euy waduh lain euy Nyuwun cekrok nu dipae. musik kompanyo iya calon presiden Amerika itu kompanyo ini Nu dipikir nyuwun cekrok. Bapak-bapak nu dipayun nyuwun cekrok. Kakak Polres anu nyuwun cekrok anu nyuwun harta. si goblok boleh sanopi kawani ayah kaira palingan kana gitu Tidak dulu. Baik buktikan mana bisa ia ke situ. dengan doma Pasurupan yang terbuang lah. Dukun aduh. Banyak kena yang gimana gitu melayang lagi.
dikarutin luhurna sangat ya aman sakuring mana Garut yang subur makmur karena Bab Jinawi Yun rakyatnya sepi tentang aman Patani segitu Ya. seragam pejabat ngomong bapak kepolisian ayat ngerti sekarang karena mesti pamerek ke budak 400 banyak kalau mulai daerah kayak tukang pasok gitu ya sini kenipu nanti tersebut kepakil kurang tembong sendiri tontonan gitu bro kamu nyelot kejep yang bisa deh silat menelur dah delur aja goblok deh bila-bila sering ngerakeun ya aya silat tontonan gitu gerakan hap-hap modal keluar cepot sedekah hari penuh deh siksa baik baru karena menurut media begitu turunan lainlah belum banyak pasal yang orang tua maritis sana tapi kalau aku mau bela dek punya kesalahan saya turunan itu naik belum banyak dunia masih kena siap kumalengan wah aman kemarin hijau benar air Gebur di Bali siap Gebur di Jakarta siap kamari ke Semenan Imom Akak siap mampu digantung Wahaya kampuna Dewa aman Negara masih kena ayah siap sok anjing jauh ngomong aja tetep bener aing nu gelok anjing. Pakai tulungan pasek tuh. lebih kaki gitu kayak pejabat tapi kan digantung besuh wibawa di hadapan masyarakat daerah itu dalam bohongan rakyatnya besar kalau punya kebijakan ini sampurasun sepuh rapes kasih gitu sate mama ngadoja budak-budak Muci budak-budak. budak dari mana? Bahagia aja mah budak di mana ini? Siksa Allah. Sok kakak. Ngomong
ketika hampang lengan gitu ya cuman eta teh kolot kolotok mau gantung berhubung ini budak di mana ya teh cepot banyak ini kusiling eta kakolot di musi lain kolot kena dewek Cing atau kasih siapkan orang mana ngaroskeun dae uang suruh ka negara astina ngabantun paisan kosong mang teh kenging teguran di raja. Urang raja mun teh proyekna teh gede gitu. Kalau rajana teh pinter teh cenah. Iya. Cek tolongan nu ditaroskeun ka naon? Ayah silah cai anu bener kata ragana nepi kasaat kahana ka kawalungan yamuna ini teh parahu-parahu ngalalaut nelayan-nelayan anu di parahu teh anu di walungan teh ini teh teu bisa ngalalaut saat pansurarana nyamanat ngaletrah kahana teh cing kasep sabab cenah numutkeun bejatin urang dipercaya ieu walungan teh anu kurunyungna di sirah cai anu eta ngamuarana sirah cai teh dina talaga arum aya pancuranana teh ngocor alatan dina sirah cai mana aya cocokan cok ieu sisengat anu sakuduna nulungan eta cai sangkan ngocor deui kumaha carana teu ngabedakeun dan dipaksa. Saya. Nah, kalau bedakeun dari uningan teh. Antek cenah geraring di corona nya. Iya. Nuhun. Ieu waleran teh rupina. Anu aya patula patalina sareng kejadian di negara Astina. Nah, pamintan kuayaan eta walungan saat pansuran Telaga Arum teu ngocor teh. Ieu teh merupakeun hiji simbol kangge urang-urang Astina agar lebih harewos. Harewos kumaha teh? Ieu teh akibat kumaha? Ieu kajadian teh sawajen nemongkeun kalemahan-kalemahan bangsa Astina. Nemongkeun kabodohanana tuh geuning akibatna geuning kalah ngayakeun tindakan anu anarkis tibatan melalui ieu teh. Ai talaga teh pan puseur larat puseur taya pansuranana teh ngocor da menang tak ieu kajadianana nepi karusak negara teh bongan duit-duit di luhur teh di mana ke mana ngocorna ieu teh kudu dipenek kudu di luhur keneh alah eta mulina di mana dengsana ieu? Si mikir kapan anjeun teh ieu teh mimpin rakyat, kapan anjeun teh ieu teh digedekeun teh ku rakyat, anjeun ulah leungap sapere ting ka rakyat. Yo, teh di negara Astina mau dibohrak kene. Baheula mana korupsi na dirumputan di kolong meja. Beh dieu mah di atas meja. Beh dieu na pisan mah meja jual. Aset-aset negara dijarualan. Atuh puguh we dikedukan harta urang.
seueur jagong ku batu dijagangna urang dari bukti nama para syawe urang padahal sumber daya alamna manusia kieuwa subur makmur kemarin server sudah pada mau pinjam ke luar negara moal di negara urang geus kumplit beunghar dan ieu penjelemaana para rasa ya dipariksa tadi deung ngomong heueuh mananyut iya kadang-kadang bangsa dipariksa ku garong apa dari katu kira-kira gitu iya mau dari itu buayana ayeuna hari Bayangkara kamari Cikene hari kebangkitan nasional urang teh cina kampung ngaronjat dina negakeun hukum manusia adil-adilna utamina ade di kepolisian jeung gahayu teh Bayangkara semoga beda tua nuhun mudah-mudahan cina ngaronjat dina pelayanan dina pengayomanana ka masyarakat cina ngaronjat datang tosna oge masyarakat teh bakal cinta, bakal mideudeuh ka aden upami laras-laras ieu hukum ditegakkeun. Nya. Ulah nepi ka nu nya lain-lain, nu lain dinya citra polisi teh ulah nepi ka dianggap goreng di masyarakat. Kujalaran oknum-oknumna. Itu tadi. Nya. Belum ada gede kalau masyarakat ngomong teh. Nya. Senang dodol. Tok di pararanna atuh duit ka anak. Kadang-kadang raskin oge dae, aduh, dibagikeun teh ka dulurna, unggul. Iya. Anu wawuh unggul anggar, geus dia mah tak ribut teh jeung ribut ini. Iya BLT. Salah sok. Nu mata apa? Sering ribut teh. Buktikan di hadapan masyarakat adil benar jujur ngabek kursasekna nilasa kelasna dicontohan Rasul pangeran nepika satya jadi Rasul kegeningan jadi budak angon heula nepika dinas karhun urang kakak mulus di negara munti-miti kutu supamimpin nepika rakyatna kabeh geus jadi budak angon ai budak dirinya teh hartina teh abid jalan pinuh ku pengabdian setiap jalan anu pinuh ku pengabdian moal gawuh dina pitulung hartina bisa ngangon hawa nafsu ini ngangon ngangon di ngangon kalau aya raja kalau batu ini dia kurang bisa ngangon hawa nafsu ulah kita di rumah ulah kita di abur mata ulah dipakai kedok atau agama terbesar bukti ke dina aman darajat mah tebubuh janji tebutuh janji butuh bukti pokoknya pemerintah negara aslinya udah jadi anggota NATO nah si NATO teh no action talk only loba syaur tanpa bubur loba cerita tanpa nyata rakyat berpenting kenyataan mikir duh gitu tante sah jujur buktos gerakkan ke kepentingan negara dan bangsa ulah gerakkan ke kepentingan pribadi ayo bedakan karena kerajaan aslinya dok bedakan ke kerajaan untuk kerajaan itu kebarang gitu tidak deh baru karena ini kedengen kendawang sesuatu mah balik saya lain golongan urang sama ini beda paman
Ayo, Adek, gimana? Udah mau badir, kita sasaran gitu. Cek sah mau badir. Yang putih nama kering jadi gugu, dek digugu, dek mute, anu penting amal-amal anu telah mungkar. Ditepikeun mah kudu digugu, nuhun henteu sabodok, da pangeran geus jadiakeun neraka. Teu kudu dihukuman urang. Anjir. Hebat itu mah. Ya, Pak, nih Pak. Ayahnya. Nuhun, adek. Ih, salam sunah. Budak gimana itu ya? Gulungan abdi, ya Pak. Iya. Itu orang agama karena nanti ada donat. Ya, di Batam. Ya. Barangkali luar telepon. Ya. Aduh, teh. Kumaha sakedap deui ah. Naon? Ulah wakabuli ranan itu dulu ngaliwat. Oh, domana pun anu teh lah. Ya. Ya, masih tengok keluar gitu deh, Om. Kehidupi kakasih teh saha deh. Upami persartan ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta. Bambang Ludira Suta. Terus maksa numawi kepada teh kaula teh. Saperkawis silaturahim. Kadua perkawis kaula teh bade informasikeun Bapak. Informasikeun kumaha nu saurna di negara Amarta teh nuju aya karepet. Jing, karepet naon bae manawi kaula terang. Nah, kata bapak-bapak, jing nya budak teh waspada ge. Iya. Jitu ceritanya. Abdi we dina syaku ceking cing ada lamun apa kana syaku abdi aya naon dina syaku diteguh kue teh budak aya kartu gawe. Benar kan? Hah? Benar benar ayo mah. Wah, bodoh deh mah. Ceking aya duitan eueuh. Kirain pakai kuat duit. Iya. Perjoki informasi naon berarti. Numawi karena pada bagi sing abdi teh. Dunungan juragan Bima Pandawa anu kadua teh leungit dan polri hilang tanpa krana. Ngaleos tanpa permios, imit tanpa pamit. Duka kamana leos dan sareng kumaha nasibna. Katurut-turut deui di negara Pringgandani ada tercium paraletuk bom. Anu palai kudeta ka Gusti Arimi supados lungsur tina ka Prabon, tina karatuanana. Kitu lah. Geus jelas numutkeun kronologi anu paratos disaurkeun. Nah, kronologi no. Kronologi geuning lehor garing korong. Korong masuk ngagante dina beuheung awewe. Kong korong teh waduh. Gede. Saresna luyuk sareng anu disaurkeun kurang astina yang saatna cai kawalungan jamuna teh dilantarankeun silah cai nemeunna. Tah. Saresna Bima teh dipake cocok
dina eta sirah cair ayeuna. Ayeuna. Kade bisi kacamata politik di jelema. Bisi ngadukeun domba. Bisi ngadu dombakeun gitu ngomong ngadukeun domba. Ini teh jelema nu anyar wau jeung urang kada singkat hati. Geus dipariksa KTP-na. Kade. Nah doktrin jelema teh merupakan wah lemas kaituna bisi urang singkat hati. Ulah kabur ku asli. Kada munya cuma namun iya urang laporan kan berwajib. Tadi dia bener disebut gawe bareng gawe rancane teh. Oh iya keun pantai tangan teh. Anti negara teh yang berwajib. Berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Jadi juragan di mata dia sosok. Nah, nuyuk yang kejadian di negara naon peringkat dani. Aya nurek di desa atawi oposisi negara. Anu hayang ngaruntuhkeun kerajaan peringkat dani nyaeta putrana Raja Arimba Suwargi. Kaeta anu dina waktu ayeuna jadi jalma anu jadi bibit nurujit inu murusuhna anu salila anak teu welek nuntun Raja Wisuna. Baliarkeun terus atuh jadi provokator teh eta anakna Arimba. Wah, perlu laporan, Pak. Perlu laporan. Upami ieu mah nyarengan isim abdi. Laporan kalau berwajib di negara mana? Lamun syarat beung kaulah teh yakin bima dipakai cocok na eta cilaka. Ayana. Tapi ulah kabar yakin, kudu karena yakin ulah kabar yakin. Maka kira-kira aja kak, bantu urang ya para ahli, urang laporan ke angkatan darat, ke juragan intelijen, ke juragan Gatot Kaca, ke angkatan udarana, ke kepolisian, ke juragan Abimanyu. Malah juragan Abimanyu mati kepolisian ada teh. Ngeling anu pegana 22 dah di Bayangkara. Lalu sakalian urang belum ngadoakeun ka itu hiwat. Urang ka kota. Den, kumaha upami urang sareng ayeuna mun ngingatkeun ieu kejadian. Marak urang sasaran. Ayo tuturkeun deuleu ya. Abong dunya yang segala jadi. Abong dunya anu terlebih aja kurang oge. Romantika kehidupan hampir kejebak kan urang hati urusan dunya. Benar. Sakurang-kurang lama. Ayo begitu tiap martabat di bangsa kan bisa diukur tidak budaya. Mun budaya nanti awut-awutan perusak bangsanya. Secara rumping keluarga besar. Kapolres Garut, bapak-bapak Kapolsek. Sareng-rengan. Polwana. Lain hayang kapolwan. Nyai dewek laki mau bogo. Ngan piraku kemudian dewek pun menang kitu
jauh kita nak kalah gitu. Dirgahayu Hari Bayangkara pada dua. Siap. Ukur membangun sewu sampai dengan Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, malah memolotov saja. Sabotase saja. Pagi tadi narana kami eling Hari Bayangkara 32. Jalan tundui, doa di tadi. Oh, kali-kali. Kapan kebersamaan teh, kemanunggalan teh. Persatuan kesatuan teh kudu dikokohkeun kali-kali ayeuna saramongan ieu geus bersatu. Perubahan dewek gareng keneh tenang disada gamelan pun kitu. Sinen ngagigi hartina teh. Manunggal jadi lagu disebutnya. Coba lah. Gabus, kurang tidur sekarolot, ya. Rara sana teh kurang kene, hulen. Sang kira geus arincuan teh teh. Tukang alok mun sebuyut. Iya, gitu. Geus garanti bulu. Geus ngararas dina ayam. Bina-bina teuing teh. Isin kepada ros nu ka bumi geus akan. Hah? Isin kepada ros nu ka bumi kan penyerangan pada ros. Pada ros. Heeh. Ya tak begituna euy. Bapak Kapolres oge dina dinten Sabtu kamari teh sumping ka itu ka Raja Bango. Bejana sila dewek ka itu pada hari ka itu. Tuh ka Singajaya. Heeh, maksudna mah kirian kaping. Kirian Ngalamar. Nyaeta dina raragami eling Hari Bayangkara anu ke-32. Ayeuna mangsana di dieu. Tadina mah pada Kapolda ge wali sumping ka dieu. Mungkin aya tugas dadakan ke Jakarta. aya tugas ke Jakarta ka Mabes. Nya. Coba urang barengan we dina waktu aya mah ulah rek pakia-kia, ulah rek pagira-girang kampian. Mun aya naon-naon musyawarah mufakat. Eta teh budayakeun. Hah? Ulah sakaligus urang tindak batur teh. Naon main hakim sendiri. Ulah kapan aya nu berwajib, abeh teu angay-angayan. Ya. Da budaya urang mah kitu nete taraje insya kamalan untik lari mapai bukti nyusul kalungan mapai wahangan. Ciptakeun angguran daerah anu kondusif, urang carana kumaha. Aman tentrem teh buktikeun. Dina gawe. Cararea heuh. Nepi ka dewek ninggal di jem. Kan akhirnya jadi kredit. Jadi buka ke 86 tahu gitu cenah rumahnya cara orang yang suratnya dikirimkan karunya aya
Ayah 75.000 ya. Oh, jangan sampai bayar syukur. Suratan deui we. Kahatur Udin. Ieu duit teh aya jangan. Manfaatkeun. Dihanapna teken we Allah. Eta polisi tukang beureuh. Ayo jangan euy urang aturkeun ampe ngeuna seuri, ayo. Oh iya jangan yo. Tuh jangan masih dari donat lah itu. Tok. Assalamualaikum. Bro, itu dibuka. Bro, Udin, ayah polisi. Nah, bapak ayah naon tidak ada dosa lain, tidak ada ketitipan surat. Disaha, heuing cenah. Soke baca mana? Muho cenah punten atuh. Ini teuing polisi nu bari seuri. Iya. Ayo dibaca teh, Udin eta surat. Ieu duit lumayan. Allahu Akbar, abdi beuki persanten Allah teh mah hanya geuning mah welas pasti. Ya Allah, nuhun ya Allah. Buka sujud. Salat subuh ke 7 rakaat. Oh, cacat 2 bisa diganjar koma 7. Dibaca cepot duitnya 75.000. Ngalamun di mana? Dua pimahi ini juga yang disini. Nulis dari teh kalau atur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pingkeun ulah mihape duit ka polisi. Gening mung dugi 75.000. Jadi ketempuhan butut mau ada polisi dinanya aduh, ampun, nulungan anjing ke dompet. Ampun, Gusti, nuangun. Makanya nyebutkan pingkel deui. Tapi kan dianggap sesama eta Allah. Tah, nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicilaka. Ya. Dina Islam teh tauhid cilaka teh nepi. Ya, matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung. Gara-gara sumogol mah geuning uwi oge kalah jadi hitut, kalah jadi bekok heuh. Percaya jeung ilmu jadi. Ya. Tah begituna teh mudah-mudahan we citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati. Diuningakeun yen Bima teu aya teh dianget sok-sok ku hiji jalma anu dendam ka raja aring ka ratu aringwi ratu Tinggandari atuh ku kituna Raden Antarja Abimanyu nguningakeun ieu kajadian ka Raden Gatotkaca anu kalarsan Gatotkaca aya di negara Tinggandani dipundut ku Arimbi pikeun ngajaga nagara margi di negara Tinggandani menuju teu aman ku ayana oposisi anu rek ngagubrakeun pemerintahan negara Tinggandani. Eta anu jadi pemberontak teh putrana Arimba Suwargi anu ngansik di hiji tempat alayan parantos nyebar di leuweung ngaganggu katenteman hamba rakyat negara itu kayaanana kakasih Raden Rimbana putrana Prahuwaita anu dina tanda kieu Gatotkaca nampi laporan ti Antarja kaum saksi na Semar oge ieu satria nya diayakeun duta Sukro ding mijo Sukro utusan di karaton negara Kakasih Purbakesa disarangan ku Gatotkaca oge tekantung ti sapangkeunana pasukan Garuda Ngapak anu
dipimpin Raden Gatotkaca. Ukituna Raden Rimbana anu sok pipindahan tempat ilmu anu sok merbayak sadina luhur cadas anu gampang. Jika pengawakan jangkung gede Simargada bewasnya merostaya papakan pasoman tiris bangbarengan nganti kasempat semua tindakan dengan pun benro